jujur baheula lumantak cek abah almarhum coba deulean coba lalai geus aya keluar tancan di deuleu geus bah magrib geus yakin jasa asal lalai keluar magrib hiji mangsa mah di deuleu kukula teh geus keluar tan lalai geus bah di deuleu ih gak kurang 10 menit manja lalai geus keluar geus bah orang santri tas ngojok-ngojok santri teu beres mah ti baheula tah miheulaan bae cak abah teh ulah sok diojok-ojok eta karunya sia ulah eta asal diojok asup deui tapi lalai eta lalai baheula bae nurut coba anak urang kuari magrib di mana-mana eleh ku lalai bolon eta anak urang kuari ya Allah ya Rabbi zaman indah jasa nu kamari ngeunah jasa simet digoreng ngeunah lele digoreng seungit betok digoreng seungit salamullah nuluykeun ayat anu kamari di mana kamari Gusti Allah ngajelaskeun bahwa kamaha kawasaan Allah ketika Allah dek nurunkeun hujan ka hiji daerah dimimitian ku Gusti Allah secara syariat Allah nyiptakeun angin jang nyedot cai laut disedotlah ku angin cai laut dibawa ka luhur di luhur hideung mega di dinyala Allah memerintahkeun angin supaya niup sesuai jeung perintah Allah mesti dikamanakeun ieu tiupanana cek Allah kacikupakeun cek Allah ka pasar kemiskeun cek Allah ka tangerangkeun cek Allah ka balarajakeun ieu angin mah sesuai jeung perintah Gusti Allah Subhanahu wa taala mun urang napakuran tentang hujan kadang-kadang di lembur eta hujan di lembur urang eueuh belah ditu hujan di lembur urang macan hujan di lembur anu hujan di urang mancan hujan keneh bae ketika di urang hujan di daerah anu mah henteu ieulah maha kawasa Gusti Allah Subhanahu wa taala ketika eta hujan teh diturunkeun sesuai jeung perintah Gusti Allah di daerah mana nu ku Gusti Allah diperintahkeunana diturunkanlah diawali ku kilat diawali ku pendahuluan heulan guludu kitulah Allah Subhanahu wa taala dek nurunkeun hujan kemudian hujan nu diturunkeunana teh henteu sambarangan lantaran hiji-hijina tetes hujan teh ieu aya malaikatan wa akhraja Abu Syekh aidan anil Hakim qala balagani annahu yunzalu ma'al matar minal malaikati aktsaru min waladi Adam wa waladi Iblis diturunkan babarengan jeung hujan malaikat leuwih loba tibatan anak Adam jeung tibatan anak-anak Iblis ku loba-lobana per tetes aya malaikat nu ku Allah dititah ngabarengan cai hujan yusula kulla qatratin ngajagaan tiap tetes nu dek diturunkeun anak malaikat nanya wa aina taqa'u kamana ieu kudu diragagkeunana tetesan hujan teu sambarangan lain sakahayang-hayang wa man yarzuqu zalikan nabat saha anu dek dirizkian melalui hujan ieu teh engke jadi jang saha malaikat ieu perintah Allah Subhanahu wa taala masya Allah ketika Allah dek turunkeun hujan-hujanna hujan rahmat malaikat didinya langsung bebeja ka Gusti Allah siap abdi dek turunkeun cek Gusti Allah turunkeun di Cilongok supaya jararadi berbagai tatangkalan supaya salelubur buahan aing dedeuh ka urang Cilongok lantaran nurut sa Cilongok kabeh ka aing masya Allah beunang deui saminggu malaikat bebeja di Gusti ieu hujan diturunkeun di mana ieu? Ieu mah turunkeun ana di Jakarta.
bentukna naon ieu supaya jarana dia atau lain banjirkeun cek Gusti Allah di Jakarta lantaran judi aya di Jakarta istana banjirkeun istana ayo siap banjirkeun siap cek malaikat datang ka sakumaha teu kudu aya loba-loba mah ieu mangan ngawarah urang istana doang sok datangkeun sabitis mah heula di istana emang lain nang malaikat jagaan ku urang istana tetep jeli anjing datang ke kajagaan jeli aing ulah dengan dua-dua anak jadi okosna urang nyalahkeun hujan ulah kembali ka diri urang sebab malaikat nyaun diwakilan ku Gusti Allah wakil tuh jelema anu nyieun dosa nyaun nya gitu tuh nu mana tuh DPR tuh jauh lag-lag ku sia cenah ku sia naon karangarana hujan tuh itu saya manya sia teh nyaho itu saya tuh Jokowi ya malaikat ya Allah ya Rabbi lain lalagan yusuna kulla qatatin wa aina taqau ngajagaan tetesan-tetesan undek diragakeun ka taneuh emang lain malaikat ya Allah ya Rabbi wa aina taqau di mana kudu diturunkeunana jeung ditibakeunana bebeja malaikat ka Gusti Allah wa mayyur zaku dalikan nawat jeung saha nu bakal dibere rezeki ye melalui cai hujan ieu nyahoeun malaikat jadi titah ku Gusti Allah ya Rabbi teu daya teu upaya urang ketika hujan ieu hujan rahmat ketika hujan ieu hujan siksa geus aya catetanana di Gusti Allah melalui malaikat urang tapakuran geura gitu aya hujan gede luar biasa turun ti jam 1 gede engke eueuh deui jam 2 rat gede deui ke eueuh di sakedeuk rat jam 3 subuh gede masalah jasa sugan aya banjir beurang teh aya kunaonna tuh hujan jam 10 rat setengah jam banjir santero tapakuran ku urang lamun saluluguna hujan doang teu bisa bandingkeun jeung nu kamari hujan di jam 1 peuting rat jam 2 jam 3 jam 4 datang ka subuh gede jasa hujan masalah biasa bae sepak bae tapi di jam 10 hujan datang ke jam 11 ge henteu kunaon banjiran haju keanehanana daerah nu luhur kok banjir daerah nu handap kok henteu tapakuran coba kurang teh hujan Masya Allah horenganan malaikat lamun urang nyaritakeun anu kamari di Syekh Abdul Rauf Aceh eta tsunami sakitu gedena tuh kunaon geura ieu laut ieu makom di dia tsunami kok teu daekeun cai ka dinya je atuh malaikat itu ulah ka dieu ka ditu ka pondok ka ditu ayo ka rendem pondok terendem aya malaikatan masyaallah tah kuari mah urang nyaho geus nu mentak urang selalu mun ngomong jeung kiai mudah-mudahan we ieu hujan sing jadi hujan rahmat selalu urang kan kos kitu tah dibere wawasanana ku para guru-guru urang ku para kiai urang nu baheula lantaran ieu hujan rahmat mah wa huwallazi yursilur riyaha busyram baina yaday rahmatih rahmat teh didinya hujan dek diturunkeun malaikat geus siap kudu ka mana nurunkeunana memeh hujan turun diawali ku angin-angin memehna ge aya mega-mega nah di dieu lah kaistimewaan dadamelan Allah subhanahu wa ta'ala nah dilanjutkeun ku Gusti Allah jang nyontoan jelema mukmin jeung jang nontoan jelema kafir teh dawan Gusti Allah wal baladut thayyib yakhruju nabatuhu bi idzni rabbi ari taneuh anu bagus mah anu gembur mah anu subur taneuna ketika diturunan hujan teh yakhruju nabatuhu kalaluar jajadian-jajadianana
kala luar jajadian teh lain sakaluar sakaluarna horeng biidni Rabbi kalawan izin pangeran. Masya Allah brug hujan tiis karasana ka urang isuk-isuk anyep luar biasa cai sing kerelek dina paranti lempang cai kokorolokan dan lain sebagainya di sawah kadele ku urang cai tapi galenganana kadele herang caina urang kadinya di dalam tiris bang urang sekorodong baheula mapan ka sawah teh kieu bari dikadiakeun mawa teger di dinya teh kanyahuan kunyanya samping dikatap-takeun baju dipake ka dieu teger di bawah horeng teu make calana. Eta baheula kos karar itu tinggal urang sahabat awewe anu deui sararawah teh hei-heian sugan teh enak belut mana eta tewak belut nya mah ka dieu ka ditu mana belut eta ngagantung kan jaheuh lakon baheula kos kitu eta potret-potret baheula masyaallah karim. Eta ku bunga-bungahna cai hujan teh rahmat datang ka teu make calana. Dongengna loba jasa ibuna jeung bapana anak kabeh dibawa ka sawah yeuh terus di sawah lulumpatan budakna ju hayang ngising ban budak ge di sawah teh bek bebejapan indungna di tengah sawah bapana jauh ngising di calana. Loba budak baheula mah nu ngising di calana di sawah. Emang lain kumaha lalakona masyaallah eta indahna cai rahmat. Terus jararadi urang ka huma kadinya ya Allah ya Rabbi di huma ge jararadi segala rupa nu dipelak teh urang ka kebon ja baheula mah aya kebon eta di kebon teh jararadi geus mah sueg jadi badur jadi di sisi tangkal cente jadi kagadung-gadung jadi sagala rupa anu ngeuna jeung turungeuna ge kabeh jararadi barang di deuleu belah ditup kacipet loba jasa budak kuali mah teu nyaon ka kacipet di deuleu ku urang tun ka ranca pondok aya di ranca pondok di dinya teh ya Allah ya Rabbi di dinya teh loba jasa wow nu pararanjang teh ya katipuk barang kuali mah teu nyaon ka katipuk daun cenah katipuk eta makanan khas pasar kemis. Wow, ngeunah jasa. Isuk-isuk urang gadeukeun sakola jundeuleu bebanjiran di pondok di dinya teh loba katipuk dicokotan kieu can ngadaharna naon di imahna didahar ku urang. Eueuh masalah. Ngeunah jasa baheula mah. Eueuh sugan nyeri beuteung teu. Tiis-tiis gadahar kos kitu. Eueuh masalah jasa. Irahmat luar biasa ya Allah ya Rabbi balik sekolah terus mapayeula urang teh tah di pagar-pagar di dinya teh loba kingkip jalan kikip ku urang teh diasup-asupkeun ku urang ka dieu ka kitu kantong bo ambal aya kingkip belah dituna ya rukem-rukem di alaan sarua bae aduh loba jasa pas dek datang ka imam masyaallah jak kedek berangkat sekolah mah encan araraya barang balik sekolah jam 10 setengah 11 ya Allah cecen det ararasa di kumaha atuh ya Allah ya Rabbi Gusti kabeh jararadi geus kacipet geus cecenet geus cente geus bangsa segala rupa ya Allah wahara ta eta teh rahmat tuh kos kitu jararadi jatah tadi gecek malaikat di mana abdi kudu nurunkeun di dinya nek dijadikeun rahmat jararadi waduh pare kuari mah jararadi henteu kudu di pupuk-pupuk cara kuari di deuleu ku patani bari ngarokol lisong fut di deuleu dihandap ya Allah lauk cek kecepeng geus puguh lauk betik mah jeung betok endet segala rupa lele leutik embal aya di juru-juru sawah teh geus teu kudu makena naon nyokot bae sair sakumaha nu bapa kolotna dicokot baheula aju datang ka imah het dikeuretan teu kudu dikeuretan ku indungna pek kumbah-kumbah gua taina ge digoreng tanyakeun ka kolot baheula emang aya anu micenan taina aja eueuh barang di dahar teh hulu dah heula ngagecrot amis
tadi dipiceran baheula emang anu dipiceran henteu pohara teu kebal loba nu lulumpel hibran usimna eta teh usim simet mulai orang nyokot pangitik di teh kakolot urang kabege lapor kakolot ka dia coba heula mais manggang morogo poos potong poos tah kudu kumaha tuh hasi hayang mais hayang morogo hayang ngarogo mais be mais potong pelebah mais hayang ngarogo potong pelebah ngarogo nun teu lapor heula ka emak urang ka indungeun ka bapak urang atuh poos teu meunang baheula bahasa dikitukeun trak meunangan boh diisikeun kana botol eta potret-potret baheula di zaman-zaman Bung Karno masyaallah masa-masa indah masa jelema jalalujur jeung adil masa-masa wanon gitu ngaranna kitu lalai keluar pas tepat waktuna asal maghrib keluar diojok-ojok ku budak teh keluar memeh maghrib asup deui lalai baheula mah nurut asup deui cak lalai ngeganggu gua belum maghrib lo asup deui lalai jujur baheula lumantak cek abah almarhum coba deulean cing coba lalai geus aya keluar tancan di deuleu geus bah maghrib geus yakin jasa asal lalai keluar maghrib hiji mangsa mah di deuleu kukula teh geus keluar tan lalai geus bah di deuleu ih gak kurang 10 menit manja lalai geus keluar geus bah orang santri tas ngojok-ngojok santri teu beres mah di baheula tah miheulaan bae cak abah teh ulah sok diojok-ojok eta karunya sia ulah eta asal diojok asup deui tapi lalai eta lalai baheula bae nurut coba anak urang kuari maghrib di mana-mana eleh ku lalai bolon eta anak urang kuari ya Allah ya Rabbi zaman indah jasa nu kamari ngeunah jasa simet digoreng ngeunah lele digoreng seungit betok digoreng seungit kuari mah ngomong beutu teh macan ayana eta doang beungeut sia atuh heuh sih tapi ngeunah aju pentingna lantaran patani mah terus mirunan masyaallah ngepul kaluhur ja aya tiris pat baheula di daerah Pasar Kemis mah sarua jeung di Lembang Bandung baheula mah weh indah jasa maghrib teh siduru urang di dinya jam 7 jam 8 aju lantaran dirinya siduru maksudna mah supaya haneut belah dituna aya huma aya dangder cacawenean dikorek di jero nu boga nama teu nyahoeun eta zaman potret baheula ya Allah ya Rabbi kajahoan ku nu bogana sae nu ngaledangder ieu manganu cenah atuh lain dicokotan ulah di kieu cabut tabak jeung mamang ge moal nanaon jujur jasa cabut bae cabut cek eno dicokotan kitu jeung mamang ge teu nanaon atuh supaya ge paling cenah beak 10 tangkala supaya 10 eta ngeunaheun kana hate kan ngeunaheun coba kuari hei cari cokotan kapulisikeun sia ku aing urusan dangder beak kebo hiji pan eta zaman teu beres eta kuari baheula mah masyaallah karim teu kebal usim cabe pan di dieu nomor pang bagus cabe sa Indonesia cabe Cilongok ye sia masuk teu percaya bae tanyakeun ka urang dieu aduh aing mah bangun ngalelewe ka aing sia ya Allah patani di Cilongok teh kapan musim cabe manu bagus teh dijual eta anu kameron-kamerona ditumpukeun kapan di dinya anu lakuna dijual nu teu lakuna dibikeun ka tatangga nu teu boga cabe dibikeunan ka santri wow santri luar biasa usim cabe mah weh santri teh meuleum cabe coel cabe kemudian atuh sambal cabe nyayur cabe kabeh ngising di sawah ambualaya kabeh ngabeten kabeh kunaon nyeri bujur carita potret baheula ya Allah ya Rabbi indah jasa teu kebal usim jagong ya Allah ya Rabbi ngala jagong ditumbuk dijual nu bagusna anu bangsa ompong-ompong jagong saeutik teh kapan teman teu laku ditumpukeun di dinya dibikeun ka tatangga zaman balalager baheula mah tatangga lamun musim jagong kabeh ngarasaan bagian anu teu benerna dibikeun ka santri tetep santri ka bagian bae
anu bangsa sajagong dengan A5 gele 5 siki atau tetep santri mah wow mantap Pak dikeretan kunyanya dicacak di sayur atau santri emang kumaha gitu boro-boro jagongnya nama tangkal kalapa dicacak di sayur Ikir carita potret baheula rahmat Allah karasa jasa ku kabehan. Ya Allah ya Rabbi. Urang lamun melak tangkal cau hiji brang menang saminggu kunaon jara radi eta anak-anakna kuari mah hese hayang anakan. Aduh, dapuran itu. Ya Allah ya Rabbi. Kemudian tangkal awi ti ditu sadapur ti ditu sabatur urang hayang sabatang bae mah. Ya Mang, kula butuh awi ngalah sahayangna sia sadaekna sia nu belah mana bae tuh nu kus karolot bari tuduhkeun ku nyana tuh nu belah ditu geus karolot mah. Los alas sadaekna sia. Da kumaha coba? Kuari coba. Kenal aja ngalah awi. Polisi sia. Zaman polisi kuari. Baheula mah ya Allah ya Rabbi. Ceng, siapa cenah bebejana sabatang pan 5 kurang. 5-nya. Ayo geus tuh basi kurang ngalah deui sia tuh. Tiis kana hate tiis. Mina Masya Allah. Ceng sia ngalawi. Ceng sia bebejana 5 10 mah. Geus 10 cukup. Aja aya anak abah ka mana eta? Milu jeung kula. Anak milu. Nu mana ieu anak Mang? Nu awewe milu teh. Awi na di bawah anakna milu. Masalah itu baheula mah kos kitu. Neng, sia kunaon milu? Nyana mawaan awi karunya jasa teu kabawaeun ku kula dibantuan. Eta nu awe ge milu bantuan. Sia mah bogoh meureun, kitulah. Aduh, ieu keur carita bobogohan ge ditangkal awi baheula waduh. Potret baheula tah ieu rahmat Masya Allah karim ngeunaheun tarariis neuk barang dahar huwi loba kemudian atuh ibutun aya kemudian atuh naon kareng dangder aya ih kasuag-suag ngeunah baheula balang mah baru kuari mal nyaeun suag bisa-bisa ngadahar badur mabok sia nah ieu naon ieu maksudna ieu iyalah wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbi tanah anu subur mah nu diturunan hujan ku Gusti Allah merupakan hujan rahmat nu dibawa ku malaikat yakhruju nabatuhu kala luar jajadian bi'izni rabbi kalawan izin pangeran Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah ya Rabbi kan ngeunaheun subur lah eta keur carita palawijo nah kuari tangkal buah baik nu dipelak baik anu henteu atawa jajadian bola deh kuari mulai kembangan ku ayana hujan tadi sanggesa kembangan teu kebal langsung pentilan terus karolot kadeuleu aya nu koneng di luhur sakampung ngadagoan ragagna eta buah potret baheula sakampung kararieu bae ngadagoan angin wer patek trok buah jeung buah lantaran patek ragagna hiji nu perebutna aya 100-an mebreg buah anu diperebutkeun mah buah daging tapi hulu bara rentus indah jasa geus teh jahoeun budak kuari mah kos kitu teh teh jahoeun di ditu perebut buah daging di ditu perebut buah kaweni di dieu perebut buah golek di dieu perebut asal aya angin bae ge sakitu dihareupeun imah pelaknyana diperebutkeun masalah indah jasa baheula mah nu bogana mah teu kabagian melak buah golek dihareupeun imah angin gede pan gola deh buah golek mah war perebut jadinya tinggal nu bogana bae kieu bae sugan marah henteu geus beres angin menang teu sia coba eta tuh menang cenah gola mah elehan ke tungguan ku mamang dipangajulkeun endeu kumaha ku ngeundah teuing kuari dengan sia telok-telok ka dieu mulung buah wah sia mulung buah melak aing edit sia kapolisikeun
jauh jasa tah jauh jasa nu matak hirup anu lada belah ditu indah jasa geus pokona hirup nu belah ditu indah jasa nu hirupna ku ari geus teh nyaho kaindahan nu ku ari mah masyaallah ho belah ditu kebon tuh tuh di deket imah kula kalau badi eta kebon tangkal buah segala aya buah daging aya buah kaweni aya buah limus aya buah nu ngeunah mah eueuh dinya mah tah bangsa buah nu kara itu mah dulu anu lamun urang ngadahar teh mun ngadahar di dieu cenang buah limus ajeuna mah urang dicarekan bae ku tahu ya ngadahar buah limus nu kitu di dahar cenang pan di dieu tapi tetep baik indah baik kan baheula mah masyaallah karim berbut datang ka imahna masing-masing cak indungna sia bau tai amat sih ye jatuh ngising eta sia ada dabu di mana gorenganan perbut buah dihandapna tai santri aduh geus pokona indah jasa tambah zaman eta mah indah jasa neule potret-potret ka tukang indah napar eueuh bendu babarengan buah nu saha buah nu bareng bae geus kabeh sumur hiji ku kabehan geus ya Allah ya Rabbi iyalah masa-masa jujur masa adil terasa lamun aya usim cabe kabehan ngadahar usim jagong kabehan ngadahar usim kacang kabehan ngadahar sanajan anu dipikeun ka tatangga mah anu kences tapi tetap kabagian kan ku ari boro-boro nu kences malah mah cangkangna dikahareupeun imah sia ka cangkangna atuh cangkangna ge neuleuh-neuleuh sia kadan kuna ngadahar padahal teh kudu bener ngomong kudu bener tungtungna makan ka Sukabumi telu indah jasa nah eta keur carita hujan diturunkeun ka taneuh anu subur efekna sagala rupa jararadi geus pugu nu dipelak nu dibelak berbagai jukut jararadi tatangkalan jadi kembangan jadi buahan dinikmati ku kabehan ilah gambaran jelema mukmin masyaallah ketika Allah dek ciptakeun manusia di jero hatena iman lain sakadar iman tapi dek dikembangkeun ta eta jelema mukmin anu hatena mulus bagaikan taneuh anu subur hujan teh hujan anu bakal nyemprotkeun kana taneuh subur anu bakal jadi ieu adalah wahyu Allah Al-Qur'anul Karim ketika Al-Quran disorotkeun sot ku hiji kiai anu ikhlas eta hujan ngaranna Al-Quran wahyu Allah disarupakeun kana hujan lantaran osok nyuburkeun disorotkeun kana hate jelema mukmin bray jararadi di jero hate teh mengembang di jero hate kesuburan-kesuburan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim dihujankeun melalui malaikat hujan wahyu ka jero hate teh mulai kuali berkembang wudu salat puasa zakat haji sodako jariyah dan lain sebagainya ialah hujan wahyu anu asup ka jero hate kuari ngembang nu tatadina teu wudu kuari wudu nu tatadina teu salat kuari salat nu tatadina Ramadan bung puasa jadi puasa nu tatadina teu daek bunga haji jadi haji nu tatadina teu daek sodako nu tatadina teu daek jariyah suburlah wahyu nyorot ke jero hate nulir teu beda jeung hujan nu dihujankeun kana taneuh anu subur ieu ge sarua bae jaradi kuari bisa diperbutkeun ku jelema masyaallah sakumaha tangkal buah hayang nu ngora aya hayang nu mengkel aya hayang nu asak aya nu buruk ge aya sarua diperebutkan ku jelema sorotan-sorotanana ieu wahyu teh nu butuh wudu nu butuh salat nu butuh puasa nu butuh berbagai-bagai nah diperebutkan ku jelema kos kitulah wal baladut thayyibu nabatu yakhruju nabatu biizni rabbi masyaallah nu mantak beda jeung kafir ai kafir mah dibahasakeunana ku Gusti Allah
walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Ari taneuh anu teuas, ari taneuh anu sempit, ari taneuh anu teh subur, didinya pinuh ku babatuan-babatuan, pinuh ku kitu. Naon gara-garana anu bangsa teu ngajadikeun kana jajadian pinuh ku batu-batu, pinuh ku seplit, pinuh ku segala rupa anu bakal nanduskeun na ieu mah taneuh sanajan dihujanan layak rujuna batuhu teu daekeun kaluarkeun kana jajadian. Hujan mah hujan tapi teu daekeun kaluar jajadian illa nakida, kecuali hese anu luar biasa. Nah ieu taneuh teu subur pinuh ku batu, hujan turun teu daek jararadi. Kitulah gambaran jelema kafir. Hatena lir teu beda jeung taneuh anu liat, taneuh anu teuas disorot ku wahyu Allah, geus puguh wahyu nyorot ka jana ngabalir bae. Kurang kumaha pinterna Abu Jahal lantaran taneuhna taneuh batu, langsung tina baham Kangjeng, tina lisan Kangjeng ngabalieur. Kurang kumaha Abu Lahab je pinter jasa teh. Tokoh Mekah anu lain lalagaan Abu Lahab datang ke aya dina Al-Qur'an. Tabbat yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Eta sayasla naron za lahab wa imratuhu hammalatal hatab fi jidha hablum. Eta teh Wahab, masya Allah, lain lalagaan. Kurang kumaha, wahyu nyorot, mantul teu daekeun bae. Tah Abi Lahab, Abu Jahal, Abi Lahab, Yusufan, Sufyan dan lain sebagainya. Eta taneuhna diciptakeun ku Gusti Allah liat pinuh ku batu. Sorot teu daekeun. Kuari urang mah kuari alhamdulillah ibarat taneuh mah meureun urang mah taneuh subur. Ka amin bahaban teu. Tapi orang mah mudah-mudahan alhamdulillahirabbil alamin keur dihujanan. Tapi tatangga urang di lembur, tatangga urang di boluluhur urang ditu geus nyahoan, tapi tetep bae teu daekeun geus puguh nu kalalapir mah di saantero urang lain teu nyahoannya na lantaran taneuhna batu. Teu bisa jararadina naon. Urang alhamdulillah barang dihujanan ku Al-Qur'an cep ka jero jararadi, ternyata orang nu jararina bensin malulu. Tangkal cucuk jadi di dieu. Aya bangsa bubuahan mah teu daek jararadi heran. Nu jadi mah imah yang bangsa kitu bae cucuk-cucuk erbis bae. Geus datang ka imahna bendu nu aya. Eta ge sarua. Aya bae nu beukieun mah embe mah deutep beukieun. Geus jana atuh menyatu jeung embe. Cak embe teh pantas ngaji sih aju ngomong aing di jerona ya jukutan. Loba omong, geus milik kula tuh cak embe teh. Jadi nyana tas ngaji ge tetep lain jeung musola menyatuna jeung embe. Tuh, kumaha nu jadina di jero hate urang bae, hujan jadi. Hujan ngahujanan taneuh subur taneuhna geus bapare jadi, atuh dangdeur jadi, hui jadi, geus puguh bubuahan jadi, horenganan tangkal bujang kaget ge anu katoel aja. Cucuk kan, cucuk kali age jadi dan lain-lain sebagainya jararadi. Geus puguh jukut-jukut jararadi. Nu sok dijieun samak teh jukut taun karang-karangna. Walingi ge jararadi. Nah ieu nu di jero hate urang nu jadina sorotan-sorotan teh apakah anu bermanfaat apa henteu? Kurang tinggal introspeksi bae kurang. Lamun cucuk, pacul cucuk. Pacul cabutan kurang. Jukut cabutan kurang. Sing hade bae pare nu kacabut jukut diantep sing hade. Ya Allah ya Rabb. Lamun urang ngembalikeun ka maha kakawasaan Gusti Allah nyaritakeun hujan jeung taneuh anu subur. Ketika dihujanan teh jararadi kamangpaatanana karasa baik kunu bogana atawa ku batur kitu keneh hate-hate jelema mukmin. Ketika dihujanan wahyu Al-Qur'anul Karim jararadi engke bisa dinikmati baik kunyana atawa ku batur nikmat jasa horeng kabeh ge biizni rabbi. Urang nu mantak aya di dieu ge keur dihujanan ku ayat wal baladut thayyib ieu teh aya izin Allah.
lamun teu aya izin Allah masa gagahna urang sahebat ta urang saboga mobil urang saboga ongkos urang tetep bae teu daekeun ka dieu eueuh izin ti Allah urang nu mantak aya di dieu aya izin Allah deuk naraon cenah ieu ka dieu deuk ngaji lain deuk naon deuk deuleu pondok nu kamari kahuruan teh sia juga sia aing kan ngaji lain aing deuk deuleu itu we cenah bangunan aya nu nanya ka kula kieu deuk bangun deui itu kumaha aing bae henteu maksudna deuk dibangun teh henteu atuh saya emang deuk nyumbang teh henteu atuh nu nanya-nanya teh nyumbang henteu naon henteu nanya bari ribet sia badalekeun bae atuh henteu cenah tuh kula hayang nyaho bae engke maksudna lamun kiai neuk ngabangun deui kulakan di lembur deuk maksudna donatur ijang pondok Cilongok aju engke kieu maksudna kiai lamun menang 100.000 50 jang kula tangkorak ya ieu bangsat mah ieu mentak aing mung loba omong ge eta kos kitu ieu cenah kiai ngabantuan kula bae tangkorak sia meureunana ieu jahanam ieu ya alhamdulillah penjaga kejadian masalah bea kabeh lurah hadir camat malam eta ge hadir isukna bupati ge hadir alhamdulillah kepedulian hadirna doang alhamdulillahirabbil ulah kaseri mah keur hadirna ge geus alhamdulillahirabbil alamin berarti kan nyana nyaho tuh geus jadi ku hadirna ge nyana nyaho berarti tuh geus hadir adapun ka dituna ulah loba tanya sebab siapa ngananya doang kan gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah horeng geus aya izin Allah lamun ieu dik dijadikeun jelema subur biizni rabbih Allah lah anu ngurus ieu dik dijadikeun setengah subur biizni rabbih Allah lah nu ngurus ieu mah dek dijieunkeun nu bantak biizni rabbih Allah nu ngurus emang sakitu izin Allah lamun urang ningali ka zaman baheula istimewa jasa ai diurus ku Gusti Allah mah dek disuburkeun contoh Kangjeng Nabi Musa alaihis zaman Raja Firaun anu dahsyat luar biasa kasienan ku informasi tukang sihir tina impian Raja Firaun ku kasieunana bakal aya nu ngagantian kerajaan tahta maka teu meunang aya budak lalaki termasuk orok bolo kunaon atuh Kangjeng Nabi Musa ka kawasan Allah lahir di saat rit seperti itu lahirlah Kangjeng Nabi Musa kasienan indungna besi terbunuh sebab lain puluh lain ratus ribu di Mesir anu dibunuh Israel anu dibunuh ka kawasaan Firaun teh Jazirah eta baheula bunuh bae geus pokona daripada nyana ngagele aing tapi maha kawasa Allah lahirlah Kangjeng Nabi Musa ku kasieunana indungna secara manusiawi diasupkeunlah ka jero peti terus dibungkus rapi nyanggakeun Gusti sadaya-daya abdi ti Gusti anak abdi ge nu Gusti cenah deuk disalametkeun nu Gusti cenah deuk dibunuh ku batur ku Firaun nu Gusti abdi mah geus leupas tanggung jawab abdi kasieunaan Gusti mangga nu Gusti dipasrahkeun ka Gusti lot ka laut kunaon atuh mengkol ke tempat mandi tuan raja coba bayangkeun tak otak urang cak Siti Asia itu naon itu angkat dayang angkat bawa ke istana bawa begitu coba buka begitu dibuka blak orok lalaki maha kawasa Allah col Firaun iya moal salah nu bakal ngagantian aing iya bolo keheula ka cek pamajikanana kan orok-orok nu di negara urang nu kudu dibunuh pan ieu macan kanyawan orok ni mana jehe urang kan teu boga anak saha nu nyaho ieu teh ngajadikeun berkah kana kahirupan urang
ulah dibunuh lamun di negara urang kekawasaan kakak bunuh sama kabeh tapi ieu mah pentingnya hoti mamanana meureun ieu nu bakal ngalawan orok anu bakal ngagantian kakak ieu oge nya maha kawasa dibereheun tapi raon dibereheun bener-bener masalah anu bakal ngabantuan karena kerajaan kakak kember sinambungan kakak nya adab antep gede ieu lain caritana eta musuh di dalam rumah sendiri maha kawasa Allah Masya Allah kos jelema nu nyandung musuh na pamajikan apa eta di luar majanya da tarariis barang asup ka jero alhabatan neraka jahanam ieu aing kunaon jeung neraka cagana teh nah orok sapoe ceurik teu daek nyusu wah coba teangan nundaknya nyusuan. Wah, berbagai potongan susu darah rata. Siapa kurang heran gue yang serikin kain. Maksudnya ieu nu kuli nyusuan, aya nu sagede kieu tapi peungkeur, aya nu gede, tergantung kumaha susu ngaranna ge di timur tengah ieu, aya nu gede nu kurang dicekel ku dua ge gede keneh wae. Ieu de kuli. Ayo cak Firaun coba nu mana bae coba susu nu ieu susu teu daekeun balem we Kangjeng Nabi Musa coba nu ieu teu daekeun coba ieu teu daekeun coba nu ieu teu daekeun kabeh bingung teu daekeun kabeh ieu kumaha tuh ieu sapoe dua poe teu daekeun susu pae coba teangan deui jak indungna aing deuk kuli nyusu kakawasan Allah deuk kumaha aing deuk ka istana deuk kuli nyusu aing datang katanya lapor siapa saya nama anu mau apa saya mau kulinya ten coba sugan kemana watuh barang dibuka wah Siti Asri ge gede gue panjang amat ya Firaun ge hebat amat ieu budak atuh indungna Ikir carita wae ka kawasan Allah ya Rabbi babarieun Gusti Allah balik indungna ka ditu Kanjeng Nabi Musa na diteundeun di istana wayah nyusuan kadinya apa eta coba bayangkeun ku urang atuh kunaon eta Firaun ku bodoh-bodoh teuing cak urang mah tanya isi indungna tah lain sih nu sabener sih indungna nya atuh kitu kan teu geus pokona mah daekeun ka si eta bae pacar lain indungna maha kawasa Allah deuk kumaha tuh deuk nyieun musuh di jero istana deuk lain deuk nyaritakeun dongeng Kanjeng Nabi Musa engke eta mangke bakal buur rame jasa nu bangsa huisan mah asana moal kaburu mangganing rame jasa ya Allah ya Rabbi ieu mah endek dicaritakeun wa haramna alaihil maradi'a Allah nyegah ka Kanjeng Nabi Musa ka tukang-tukang nyusuan coba bayangkeun dibere susu embung susu itumbung susu embung bung kunaon eta nu mantak embung dijaga ku Gusti Allah lain makhluk anu sambarangan teu sambarangan nyusu ieu mah deuk dijaga ku aing cai susuna ge teu meunang sambarangan kudu anu tetesan ti indungna turdu halal teu bisa sambarangan embungeun Kanjeng Nabi Musa padahal kurang kumaha cai susu anu tadi dicekel dua teu bahi teh subur jasa teu daekeun lain teu geunah dijaga ku Gusti Allah sebab ieu cai susu kadaharanna sambarangan ti dieu teu daekeun sambarangan nu ieu sambarangan dek dijaga ku Gusti Allah wa haramna alaihil maradi'a dicegah ku aing cak Gusti Allah tukang nyusuan teh sambarangan sebab naon dek diistimewakeun Musa ku aing teh mimiti orok teu beunang sambarangan barang dahar apa nae ente mah susu sapi susu kebo susu embe waktu ambalaya nu mantak datang ka kuaring ge tetejeh bae jabongan baheulana woho barang neuleuh indungna nyonoh langsung kieu bae nyurudug tatadina susu sapi matak disurudug ku nya deudeuleunna itu teh sapi maha kawasa Allah dek dijaga ku Gusti Allah teu sambarangan terus Kanjeng Nabi Musa sanajan di istana apa Kanjeng Nabi Musa ngadahar eta kadahar istana tidak ada dibere teu hayang Kanjeng Nabi Musa nginum dahar di istana sebab ieu adalah milik rakyat darah rakyat teu hayang Masya Allah urang lamun ngitung kadi jam muringkak bulu
di jero istana nu serba mewah sebalik lain lalagaan. Firaun ngaku raja, nyalain sakadar ngaku raja tapi ngaku pangeran. Segala rupa aya di dinya. Kangjeng Nabi Musa teu tertarik, sugan tertarik ku kadaharan-kadaharan nu aya di istana teu aya, sebab kadeuleuna ku Kangjeng Nabi Musa getih. Teu hayangeun. Coba urang undang ka bupati ka ditu. Geus madahar di dinya geus siap kantong yang merekat. Jadi nu musibah lainnya na bae anak jeung pamajikan ge bakal kena ye kana musibah. Geus badahar di dinya, nginum di dinya, dahareun sagala rupa eta teh kapan getih lantaran duit rakyat disuguhkeun ka kiai. Komo Haji Pendi mah nyambutut. Sakumaha jumbo kurang parab. Sarwana jeung Haji Podoli. Iya nu bahaya mah kaji njangnya nama merekat. Dibawa berkat ka imah, ojo tulak cangkeng nih dari bapak tuh kan, bapak mah hebat kan. Weh, diundang oleh bupati makan. Eta sasar lain ku sorangan ku nyana doang. Lain ku nyana doang ku anak pemajikan. Didahar ku anak, didahar ku pemajikan. Itu cucu ya, sini. Masih ada tuh makan, jeung incu. Mulai kuari dur bae zohor Allahu akbar masyarakat ka masjid nu tadi ngadahar berkat mah akibat berkat di bupati adzan teu kadenge adzan di deuleu ku Haji Pendino pada tidur lu ngapain udah adzan tidur diuk jadi di kursi peureum. Emang mawaan ka ibadah dahar di rukas gitu ente. Sebab naon? Racun. Urang manu di deuleuna teh kapan eta teh indahna jeung ngeunahna sesuai jeung watak sungut urang. Cak sungut urang ngeunah amat eta teh da jeruk amis, ngeunah amat eta teh apel, ngeunah amat eta teh anggur, ngeunah amat eta teh pasakan padang dan lain sebagainya. Watak deuleu ka jerona duit rakyat teu pernah dibagikeun kana semestina, getih jeung nanah. Naman tak kiai Golkar tilok harar husu ge salatna. Tetep jeli datang ka husu bae ge wani sumpah aing mah. Ya cenah ki uci sombong, aing sombong emang sekali-sekali. Ya aing ge teu husu masalahna. Aing ge nu teu ngadahar teu husu komo nyana. Ye cek nyana ulah sok kitu kiai, can pugu kiai mah teu husu kiai kami mah ye. Aing mah sebab naon boga anggeran ti Kangjeng Nabi. Bensinna ti mana Kangjeng nyarita namun sika dinyakeun ngomong naon soek teh apa aing tadi siang ngomong ka aing sombong tah Kangjeng nyarita tah kumaha dahareunana ayo sia nu di luar teh nyahoeun sia rugi kajen kumaha ge ieu mah keur carita nah masalahna ieu Kangjeng Nabi Musa dijaga ya Allah ya Rabbi. Terus datang ka gede dijaga sebab rodek dijadikan pelopor anu luar biasa teu sambarangan. Urang dongeng Kangjeng Nabi Musa na kuari di zaman Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya seorang waliullah kutub anu kuabeh ngarujuk kadinya saha Abu Yazid al-Bistami Syekhul Mursyid seluruh torikoh dek torikoh Tijaniyah dek torikoh Utsmaniyah dek torikoh Ghazaliyah dek torikoh Satoriyah dek torikoh Qadiriyah dek Naksabandiyah Qadiriyah Naksabandiyah jeung berbagai torikoh kabeh ngarujuk ke Abu Yazid al-Bistami. Emang kumaha gitu? Abu Yazid al-Bistami waktu dihamilkan indungna sehat luar biasa. Tapi ketika barang dahar asal dahar nu teu jelas bae ngamuk di jero beuteung. Abu Yazid orokene di jero beuteung indungna dahar nu teu jelas ngamuk di jero. Datang ka kaget indung aku ngamuk budak. Datang kalau ngeus datang ka tikoro utah deui ku amukan Abu Yazid al-Bistami di jero beuteung. Masyaallah karim, urang lamun inget kadinya pohara amat Gusti Allah. Dek kajadikeun seseorang anu istimewa di jero beuteung keneh.
lamun tadi Kangjeng Nabi Musa teu daekeun Yusuf geus kaluar ja emang tadi naga ti indungna ieu mah indungna keur carita indungna nginum asal teu jelas baru dah satu ketika indungna dikiriman ku pemerintah di jalan kene geus ngamuk di jalan kene indungna dikiriman ku pemerintah geus ngamuk bae wah cak indungna pasti teu beres ya dahareun nu bakal datang bae ieu ngamuk ajol-ajolan ngamuk begitu datang kalawang wah langsung utah-utahan pemajikanana encan ge di dahar geus utah-utahan coba cak pemajikanana cak indungna inditkeun eta inditkeun barang dahar ti pemerintah inditkeun diinditkeun ge aja tentrem coba Haji Pendi 180 derajat bedana. Ya Allah ya Rabbi. Nah kos gitulah Abu Yazid al-Bistami nu mantak diangkat jadi Kutubul Syekhul Mursyid dari seluruh thariqah. Terus keluarlah Abu Yazid al-Bistami teu pernah ngadahar, teu pernah barang dahar lamun lain nu halal jasa. Bahkan pernah terjadi ketika di Ais indungna masih nyusuan kene kan kanyana. Ngadaharlah barang menang pamere nu jelas eta teh pedagang nu jelas pedagangna teu jujur begitu didahar ku indungna Abu Yazid al-Bistamina di Ais kene can boga tanaga orok berem kakaratnya 2 poe 3 poe orok berem bisa nepak kadaharan nu deuk didahar ku indung plah namun Haji Pedi what asana ieu mah ya lain deui mah kageteun indungna ya Allah ya Rabbi munajatlah indungna ka Gusti Allah ya Rabbi abdi teh ieu ngandung budakmu ieu kok aya perbedaan nah Gusti selalu berontak bae di jero beteng hingga ketika abdi rek barang dahar hiji dahareun ieu teh kok ditepak aya naon Gusti abdi nyuhunkeun petunjuk Gusti langsung peting nasara indungna ngimpi kapanggih jeung Gusti Allah ya Allah eta ngimpi urang mah jeung Gusti anak uyang aing mangimpi urang mah sakunaon itu urangnya sarenggosan aing ngimpi diundang-undang anjing hideung aduh ada nage hudang aing pita tadi aing hudangkeun capek aing impian urang mah kos kitu bae gimana kubata eta teh geus disimpulkeun bae teu nyaritakeun kos kumaha ngan disimpulkeun eta langsung ti Gusti Allah cak Gusti Allah wahai Ibu Yazid kaula deuk ngajadikeun hamba kaula nu ngaran Abu Yazid al-Bistami urang Bistom melalui rahim anjeun ku kula deuk dijadikeun manusia nu pangsucina sadunya setelah nabi kaula mantak dijaga ku kaula di jero beuteung keneh ketika anjeun deuk barang dahar nu teu jelas jana berontak ku dijaga ku kaula masyaallah maha kawasa Allah ialah wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbi tinggal kuari introspeksi jeung diri urang mun tadi Kangjeng Nabi Musa seperti kitu istimewana mun urang nyaritakeun Tuan Syekh Abdul Qadir sakitu hebatna bulan Ramadan ge puasa mun urang nyaritakeun Abu Yazid al-Bistami Syekhul Mursyid seluruh thariqah seperti eta poharana coba ka diri urang geus datang ka mana urang ngadaharan riba geus datang ka mana urang ngadaharan perkara-perkara dahareun jeung ieu mah nu teu jelas ketika urang jadi pamarentah geus datang ka mana urang barang dahar anu teu jelas selain gaji urang ketika urang dagang ketika urang tani dan lain sebagainya bener ge ieu kabeh ge meunang Allah meureun mun urang teu bener ku Allah urang deuk dikanarakakeun meureun naudzubillah min dzalik wa min dzalik maha kawasa Allah ngajagaan hambana Gusti Allah di jero beuteung kene terus datang ka kuari ge nu dijaga ku Gusti Allah ya Allah ya Rabbi moal kebal deui abdi teh ieu barak menghadap ka Gusti ketika abdi menghadap ka Gusti tengah-tengah negara anu keur lain lalagaan ramena informasi teh lebih cepat daripada kekuatan cahaya terjadi di dia Amerika geus aya terjadi di Inggris geus aya berita-berita tersebut teh ya Allah ya Rabbi saat menjaburna hujan HP nu dijaga ku Allah mah teu aya
saat menjamur televisi nu dijaga ku Allah tayang saat menjamurna riba nu dijaga ku Allah geus tayang geus lain nyaritakeun haram halal nya geus dibere embung bae ku Gusti ditanya ge ieu sih haram apa halal sabodo siangan aing mah dibere embung bae ku Gusti dijaga ku Gusti Allah mun eueuh nu dijagaan ku Gusti Allah hancur umat teu kumaha carita riba geus dihalalkeun carita haram geus dihalalkeun berani ku ari mah lamun urang nyaritakeun tentang maling korupsi geus ambalaya teu dijagaan ku Gusti Allah mun urang nyaritakeun tentang mabok zina geus teu dijagaan ku Gusti Allah kaheureyan mata jeung ceuli geus teu dijagaan sal Allah maha kawasa Allah biizni rabbi aya jelema nu bertahan hampangeun ku kawasa Allah hampangeun ku irodat Allah hampangeun ku kekuatan Allah hampangeun ku daya Allah sakan masalah nyanggakeun sadaya-daya mah di maneh kula-kula ih nya teu hayang ieu cacak-cacak nu dijagaan ku Gusti Allah deuk pikumahaeun ku lamun di Pandeglang nu dijagaan ku Gusti Allah ajur sa Pandeglang Serang nu dijagaan ku Gusti Allah ajur Serang Tangerang mun nu dijagaan ku Gusti Allah ajur Tangerang Jakarta mun nu dijagaan ku Gusti Allah ajur Jakarta ngan aya keneh nu ku Gusti Allah dijagaan nu hampangeun mamawa keapikan kawaroan teu kudu nyaritakeun di kitab teu geus kitu bae ku Gusti Allah jauharna zatna diciptakeun sakumaha Allah nyiptakeun Abu Yazid al-Bistami embungeun ti jero beuteung keneh sakumaha Allah nyiptakeun Kangjeng Nabi Musa embungeun barang dahar sakumaha Allah nyiptakeun junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babarieun Gusti Allah masyaallah karim. Jadi ulah khawatir emang nang Allah kabeh ngan urang ulah cicing terus berjuang mah ngomong haram terus bae nu haram mah didegekeun jeung teu didegekeun lain urusan urang mata kiai teh ya selip saeutik dina nafsuna kumaha nafsuna asal teu ngaji bae kanyana bendu urusan ngaji teu ngaji mah teh ulah dipake ke bendu nafsu di dinya mah urang mau nyaritakeun kiai anu oh alhamdulillah kiai anu oh alhamdulillah itu negara si eta salat keneh alhamdulillah teu kudu ngaji ka urang asal salat keneh wauheun berarti ka Allah henteu kudu salat ge cilok ngaji ka aing mah teu ngamurid ka aing teu nyahoeun aing mama meureunanan pugu aing geus angkat buya teh nafsu takos kitu teh nafsu geus tembutanya teh geus henteu sinergis henteu harmonis antara kiai murid si itu ngaji ka anu henteu ngaji ka aing celok nanya nyana embung kapanggih dina ondangan dina naon embung kapanggih mong aing mah kiai eta bongana leh teu beres perbedaan puasa bae jadi teu ngomong ge atah amat sih sarua deuk ka Allah perbedaan soal puasa beda sapoe kok hayu teu nanya sih mongan nyana mah makena nu kos kireu teh bae tayang aing mah tayang wau nafsu ayeuna ibadah ka Allah mah tuh oh nyana make anggeran oh urang anggeran ieu atuh masalah aja sarua deuk ka Allah atuh adapun ke urusan nu narima jeung teu narima nama Gusti Allah kunaon hayu teu nanya malah diomongan ulah sok ngaji ka dinya beda puasana lebaranna beda teu aya aing mah ye teu nurut cenah mah ka pamarentah ye bandingan ti urang pamarentah ngagejebur sia ye pamarentah artinya ulah dijadikeun permasalahan atuh hayu bae jadi ka Allah gimana jitu wau nafsu teh nu geus kitu ngaranna di dieu lah loba keselipan para kiai aya nu deuk lebaran dikunci kapan masjidna ieu naonan ngunci masjid cenah salah ya Allah ya Rabbi nyana geus jelas bener apa henteu sih atuh deuk sarua deuk ka Allah mangga Allahu akbar sarua perbedaan atuh mangga tah baja keyakinan pek bae mantak istimewa jasa pemerintah mah menghargai Naksabandi padahal bejanan 3 poe oh masalah geus jasa sarua ka Allah kunaon atuh aya di urang ribut iyalah permasalahan nafsu hayang dituturkeun eta lah nafsu ja urang mah ulah hayang dituturkeun ngaji sampaikeun urusan hayang dituturkeun nafsu ulah hayang dituturkeun asa ngadenge salat eta salat puasa geus alhamdulillah pandakwah teh titah nyahoeun ka Allah kuna salat kuna puasa adapun nyana ngaji ka urang henteu lain urusan ieu mah henteu bongan teu ngaji ka aing emang kurang mah teu cilok mah berkat pan ka aing urusanna teu apa beulit ti berkat mah
Nah wal baladut thayyibu yakhrujul nabatu biizni rabbih. Hate jelema mukmin mah ketika disorot ku wahyu anu lir teu beda jeung hujan percis okos taneuh anu subur tis jararadi kemudian dijaga KBG biizni rabbih nu deuk dijadikeun kangjeng nu deuk dijadikeun tuan syekh nu deuk dijadikeun Syekh Abi Yazid Al-Bustami bladeuna nu deuk dijadikeun Syekh Asnawi Caringin nu dijadikeun Syekh Ahmad Khatib los ka bladitun nu deuk dijadikeun wali sanga dibere kuat bae ku Gusti Allah cacak-cacak nu kuat di saat kuari wallahu a'lam. Walladzi khabusa ari kafir mah taneuh anu liat taneuh anu teas disorot ku wahyu ku kumaha ge percis kos taneuh anu pinuh ku batu dihujanan ku kumaha ge teas luar biasa teu daekeun jararadi kitulah kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Sakumaha nu ku kaula dijelaskeun cek Gusti Allah tentang hujan jeung taneuh, tentang angin anu mawa hujan, kemudian diturunkeun di mana sanggeus turun jadi rahmat. Na ieu nusarriful ayati kaula nu agung ngajelaskeun kana berbagai ayat jang saha liqaumi yashkurun. Bikin kaum-kaum anu berterima kasih ka Gusti Allah, nu bersyukur ka Gusti Allah. Gusti abdi nuhun anu luar biasa hese nyaritakeun kanuhunna ka Gusti ngan abdi mah ieu mah dideuleu ku gerak abdi bae. Di saat batur kafir, batur munafik abdi mah alhamdulillah, saat batur dararangkal abdi mah alhamdulillah kasorot ku ayat-ayat Gusti-Gusti. Ieu sorotan ayat Gusti asup ka jero hate abdi sehingga jadi tarariis engkena, jadi kembangan engkena, jadi buahan. Natijahna hasil daripada sorotan wahyu anu asup ka jero hate urang teh memperbaiki wudu, memperbaiki salat, memperbaiki hirup. Ngomong ku ari rada diatur ceuli tepati didengekeun anu teu mangpaat bakitu keneh mata. Ieulah buah daripada wahyu Allah. Urang bersyukur ka Gusti abdi hirup teh moal kebal deui meureun jang geus kolot pasti bakal menghadap ka Gusti. Gusti Maha Uningan nu mantak abdi ngaji ge meureunana abdi deuk dipersiapkeun jang bidadari. Husnuzon burung. Kos itulah kaayaan. Jadi lembur abdi nu gagah, jadi lembur abdi nu sugih ku Gusti teu disorot bak wayu Gusti geuninganan teu daekeun ngaji haju salat teh henteu. Haju amburadul malah genggengan jeung jajawaraan. Naudzubillah min dzalik Gusti. Janggakeun eta ge makhluk Gusti ngan hadena abdi mah henteu disapertikeun kitu ulah kukumaha. Ngan hadena abdi mah henteu dijadikeun saperti kitu. Abdi mah dijadikeun sakumaha kahayang Gusti nu res nu bagus ya deh anu dipake karidho ku Gusti. Ieulah korenganan nusarriful ayati liqaumi yashkurun. Henteu nyahoeun timbul angina ti mana, henteu nyahoeun ieu cai nu disedotna ti mana, henteu nyahoeun ieu hujan nu dihujanan ti mana. Nah, urang ge sarua wahyu mana anu bakal disampaikeun ditiupkeun ku kiai mana anu bakal nyorot ka jero hate urang teu nyaho. Tinggal urang mah bersyukur bae alhamdulillahirabbil. Seperti kamari kula poe Jumat nikahkeun ta kapicung kemudian balik Jumat teh di dinya teh aya tamu. Ternyata orang tamu teh orang Washington. Kula ngobrol ti jam 10 datang ke jam 11 nyana teh deukeut teu sabaraha jauh ti Istana Obama. Kemudian ngobrol nyaritakeun tentang Washington cek nyana teh Kiai masyaallah luar biasa perkembangan di Amerika. Kukula ditanya kamari ge haul ti dieu aya anu ti Amerika ngaranna Abdul Aziz eta mati kitu California. Kukula ditanya sabaraha jam eta teh ka California cek nyana sekitar 11 atau 12. Wah jauh cek nyana. Kula mah di ibu kota Amerika Serikat. Nah ti dinya lah kula dek nyaritakeun tentang perkembangan Islam ketika Amerika nyerang ke Irak, balik di Irak ternyata arasup Islam. Lain dongeng bohong berarti eta. Kuari geus ribuan di Washington sehingga ieu presiden ge kageteun kok ieu bisa kos kieu sehingga ngototlah umat-umat muslimin di Amerika nu aya di Washington hayang ngabangun masjid.
karena di ditu Yahudi aya kesulitan, ternyata di Cia aya salah satu Cia nu asup Islam. Masya Allah, iyalah kakawasaan Allah jeung rahasia Allah. Masya Allah karim, nyanalah nu asup intel Cia ka parlemen Amerika memohon supaya ngebangun masjid, diizinanlah lantaran nyana sorangan balik ke Amerika asup Islam. Dibangunlah di tengah-tengah kota Washington. Wah, masjid megah na luar biasa, bagaikan istana. Kuari arasup ke masjid eta sanajan di luar mah ieu tentara kararieu we masalah. Jadi ketika Jumatan tentara Amerika ngajaga ge lainna naon lantaran besi ngayakeun kitu teroris. Belah ditu dijieun gereja ge anu dijieun masjid. Sehingga kuari keur jadi pembahasan di Washington tentang perkembangan Islam di Amerika. Ya Allah ya Rabbi. Mantak cek panehanana ge kiai kula moal kebal deui bakal ka Washington, kiai ge diajak ka ditu. Dua tanu ngajak. Jadi kula mah geus jelas pisan geus aya ti nyana, endek ngajak Haji Pendi terserah nyana pisana. Sabodo lamun teh mah kula teh jadi nyana mandek di ka Amerikakeun bae dijariahkeun. Geus teh diharapkeun balik ku kula ge. Ilain lalagaan orang bebeneran. Masya Allah karim, perkembangan Islam luar biasa. Kok boleh ditanya Islam nu mana ieu? Aya Islam ahli sunnah wal jamaah, aya Islam wahabi, aya Ahmadiyah. Nu dibiayaan ku mereka Islam Ahmadiyah. Masjidna megah-megah Islam Ahmadiyah eta mah horeng buatan Amerika. Nah, ahli sunnah aya kuat, ahli sunnah wahabi aya lah kesabara beda cek jana ahli sunnah wahabi menu penting mah ulah Ahmadiyah nya ge nyahoeun. Nah iyalah di Amerika luar biasa cek jana lamun kiai ka Amerika henteu ka Washington, henteu ka California, henteu ka Texas eta mah sarua jeung ka Mekah teu ka Madinah. Cek jana kos kitu emang aya naon indah jasa cek jana di Amerika. Maksudnya indah kumaha sih Pak? Loba nu teu make calana. Tadi jaritakeun perkembangan Islam, kuari jaritakeun perkembangan Amerika anu sakahayang hirup. Cek jana urang jadi salaki pamajikan aya endek keluar bae teu meunang diganggu-ganggu. Bersanding jeung lalaki nu sejen salila manehanana suka atuh suka terus bae. Iyalah Amerika. Mentak kula hari teh saminggu teu betah ge. Aing teu betah di Amerika kos kadarieu amat ye. Eta kos kitu teh kebebasanana pohara. Tetapi kuari mulai mengenal Islam di Amerika. Lamun tadi nyaritakeun kamari urang di California, kuari di tengah-tengah ibu kota Amerika, Washington. Kuari masih kene di dieu sekitar ceknya bangsa 3 bulan deui, engke kula balik deui ka Amerika, anak pamajikan teh di Amerika di ditu. Ya Allah. Kedek nyaba deui ka dieu lantaran kamari ka karak boga sajam doang, jam 11 pula ka masjid nyanana ka Jakarta deui. Nah yeung ke dek ka dieu deui dek ngobrol tentang Amerika. Cek nyana jangan enggak Pak Kiai, sana ke Amerika dengan saya. Berapa jam naik pesawatnya? 27 jam. Waduh. Terus itu bukan dari sini ke Abu Dhabi nanti langsung Amerika. Itu sholat horenganan kapal Emirat, buatan kapal Emirat di jerona yang musolaan. Ya Allah, di urang mah imah ge musolaan. Horenganan lu jurusan Amerika, aku boleh tanya kok itu kapal bisa ada musola? Saking banyaknya orang Amerika yang masuk Islam, maka warga Amerika memohon kepada Emirat supaya membuat kapal di dalamnya ada musolanya. Ya Allah ya Robi, wartawan ge tilok nyaritakeun kos kitu nyahuan aing jeung wartawan. Kapal Emirat ke saya. Itu cekulnya di dalamnya bagaimana? Di dalamnya ada kompas. Ketika lurus Baitullah kita selalu ikut. Ketika belok nanti kita ngikuti kompas. Aya di jerona. Ku dongeng doang mahes yang meningkat dari itu bayu. Satu-satunya kapal wayang musolaan adalah kapal Emirat. Itu juga dipakainya cuma satu jurusan Washington. Karena lamana di luhur pesawat. Lilana di luhur pesawat. Masya Allah karim.
kuat Amerika ge bahkan ayat satu syekh waduh jam naik wallahu a'lam.